aranan anak make aran make ngaran anu bagus lantaran Kangjeng Nabi geus caritakeun sakumaha tadi. Nomor kedua urang kuari maulidan. Maksud maulidan teh coba urang nempo sifat terjang Kangjeng Nabi, kacekasan Kangjeng Nabi kolbuna. Ya Allah ya Rabbi, ulah hese-hese Kangjeng Nabi mah begitu mantes perang cara rape kabeh. Katingali ku Jabir bin Abdillah, be Kangjeng Nabi karunya amat, mana kesangan, mana capek. Akhirnya bebeja ka pamajikanna, neng geulis ka pamajikan, aya naon Kak? Kangjeng Nabi bangunna capieun pisan kumaha lamun masak jang Kangjeng Nabi 5-aneun atau 10-aneun boga naon? Aya ceknya gandrung mah. Geus urang jieun mangga. Ke kakak yeuh cak Jabir teh mencit embe, aya anak embe mah. Geus dipencit ku nyana. Anak embe nak dipasak, gandrung nak dipasak, ngan salet